Acak ieu aing leungit teu. Kuring le. Hah? Beneran? Kang Uda. Salager euy. Alhamdulillah sayeuna kumaha sawangsuna Kang sehat. Alhamdulillah kararesa ieu teh hayang luntang lantung we urang mah. Ayo doh. Masih kana di Cikop ya? Masih. Kana naon gawe? Lah urang nganggur. Hah? Pan ka desa teh sugan urang boga pagawean urang rek milu. Oh gitu. Sugan aya pagawean di mama lah. Ya wayahna caingan aya hiji moal bisa nyodoran da urang. Lah jeung teu. Keun bae sing teh dibere nginum ge urang mah. Lah itu boga pamajikan mun boga mah. Ngan wayahna we sing ulak-ulak. Aya pisang mah aya ya. Mantap kari boga pamajikan teh ulasina kalabur bae gada ge. Kan? Pisang mah aya kok. Heeh. Hah? Anutkeun Nak nang meuli eta teh 2000-an ari hiji mah enseng ngan lamun leuwih ti hiji. Ari nya dihakan mah karsum kopi ampihkeun dia tuh. Rek dihakan mah ku urang. Kitu da urang mah ikhlas. Ngabsud teh ngabejaan ulah beak ti hiji. Oh. Gitu. Ngan mayahna cai mah teh disodoran. 2000 sakieu teh. Sakieu. Bat. Lah keun bae lah kumangke utang hitungna mah. Gitu. Utang hitung. Amis tapi cai teh euy. Lain cai, pisang. Heeh. Nah, udah masuk ingat euy bareto. Ingat kumaha? Urang di warung eureun. Hah? Dagang gorengan lepet. Gehu. Bala-bala gitu. Di warung teh. Ai pang jadi ingat kumaha? Ingat. Pan urang teh dahar teh ngan hiji. Nya ada gorengan, gorengan tempe ngan hiji. Heeh. Urang teh. Heeh. Ai geus lila urang teh. Ek init. Da barudak ngajakan init. Oh. Ah cek urang teh pikeun ditipu ku aing cek urang teh tukang warung. Enggak. Oh. Arek ditipu ku aing tukang warung cek urang teh euy. Orek di Darmaji ku maneh tukang warung? Heeh, baru teh ngadar teh ngan hiji. Wah, nying iti ikan teh goreng euy. Urang teh ngodok duit, Bu. Cing teh ieu pisang, cing teh artos gorengan. Oh. Sabaraha hiji? 5 cek urang teh. Padahal urang ngadar hiji. Aing ngaduitan 5. 5 ku urang teh, ditipu ku urang. Saha nu katipu? Kan? Saha cing? Tukang warung. Sama genok. Cek urang Maneh nu katipu? ditarima duit teh ku tukang warung. Darmaji mah ngadahar 5 ngaku hiji. Ari maneh pieu? Heeh. Ngadahar hiji? Embung urang mah hayang ngadar hiji ngaku 5. Urang mah rek tipu tukang warung. Ari geus di jalan teh urang teh cocoh tukang warung katipu cek urang teh ku urang. Cocoh. Eta jaman teu ecreg maneh. Berenang rugi dagangna nya. Nah, yang untung tukang warung. Ning untung sih. Ye, da ari nu disebut Darmaji mah ngadahar 5 ngaku hiji. Ari urang? Ai di dinya mah murah hiji ngaku 5 nya tuh. Eta sanu rugi kira-kira? Maneh atuh. Wah. Dasar urang oon.